santika teh cerita ujang dia nyalakeun bapak sok duluykeun ieu payah bapak kadang-kadang ada rumah dia sering-sering ada rumah dia teh sok sing lebih lagi sing nikah kita dan kalau dina dan bapak nyalakeun bapak sok harus dinikah pokoknya siap bapak berenang teh dari jangan teh kok sedikit pun eta kok cuma sama harus tolong bapaknya nyata juga ya ngapain tepangkeun nami abdi Sulaiman sering tepangkeun ya Rama abdi Pak Bandi. Alamat abdi di Kampung Ciwaru RT 1 RW 3 Desa Jasari Kecamatan Jasari Kabupaten Bandung. Abdi di PDP Santika Pak sidang badena harus Pak ai Padepokan Santika awal mulana kumaha sih Pak? Padepokan Santika awalnya apa jantan tertarik ke Santika yang Santika mah ketika Santika teh kata Santika teh satria ai satria teh teu meunang linyok teu meunang bohong kudu jujur kitu tina sa lebih oge gitu jadi apa nya we judul Santika teh padepokan Santika gitu di dalam Syakirah teh ada gerak di tahun 2016 nonton ada pada Santika anu awal mula ngarintis doma sinaon Bapak? Ngarintis doma anu Bapak Erta iki si Kombet ada dua si Batara dua itu Erta doma istilahnya kopojok lah sampai sebat teh gitu pemanggungan gitu Kombet sareng Batara gitu. Terus doma anu ayeuna di tikanya Bapak si naon namina Pak? Anu tikanya ayeuna panenteng nyata di Doris ayeuna mah gitu di jaman tuh Bapak nyata kena Terus Pak cara perawatan domana seperti kumaha Pak? Perawatan pangoloma hiji pagenteng parabna kalah menima kedua perawatan obat-obatan anak kalah menima terus dina bersiap tanu pagenteng ada teh mahal balikan sekali ada teh sama enten kada sehat gitu sama mandi ngojai jadinya raga renter itu perawatan eta loma dan sepados sehat lomana jajan gitu oke paginten dari obat-obatan nyata obat tradisional kayak hiji lah kuno beli terus jahe ageung terus eta disakokeun penyakokanana sepados atau mah Kitnya Pak. kit salagina boh dina badana sehat kesehatan anak itu Bapak sok ka pemidangan mana wae gitu sok. kayak gina pemidangan SLTP sawit palingannya terus ka Cimenteng oke Pasir Bumi Fokus Solo terus oke ke daerah Majalaya gitu ya Pak upami doma nu darunan nu sosial aben terus ya seberapa hiji gitu Pak. anu siap aben nama palingan namanya opat oke anu jajalona ngelakuin opat aya palingan dua oke petetna palingan aya siluna gitu kerja
laras Pak keuntungannya gitu Pak. Domba di sana kapamidangan hari naon gitu Pak. Keunggulanna. Keunggulanana kahiji istilah hiburan gitunya tentang mendomba saya sama kahiji keuntunganana di pasokan ya yang kalian kompor kan Iya. yang kalian kulkas oke gongseng rupi-rupi lah palinten keuntunganana gitu nama nuka hiji nama palintennya hiburan gitu nama kanggo meningkatkan hal kaos domba gitu. Domba saya pasti unggul gitu Pak Hosna Ya Pak bisa senang bisa sedihnya pas kumaha gitu Pak. Sedih nama upami tekalesan lawana gitu ya sedih ya sok istilah mah wah nyaman tegeg gua gitu istilah nama dan tersuka gitu ya namun salah pasangan gitu istilah nama pasangan eta sedihna gitu istilah nama Jadi suka bungahna gitu Pak. iya Kumaha tuh Pak? ya suka-suka nah atau ulang rame gitu istilah nama sami Hibur. hibur jasa ngahibur mana urang gitu nah sedihnya gitunya tekalesan lawana itu nanti itu sehat lawana bami kumaha gitu istilah nama Saha generasi penerus teh Pak? ya generasi penerus mah pun anak we palinten sakeun ka Jam Soleman gitu istilah nama tok mulai ya padepokan palinten kalau kasandika teh ting berkembang ting lebih maju dino aku bapak gitu misalnya mah tok mulai eta seni ketangkasan teh lah saur bapak dan seni ketangkasan domba teh teu aya picariosan gitu istilah nama oke tiasa ngahibur ka salayang pemilon gitu istilah nama oke pengen positif oke ulah logika istilah nama ributan tina soal sekedik kedah silih hapunten ya kalau salah Hargainya banyak. silih menghargai yang terurang teh ulah cek urang wungku bener teh gitunya kudu cek ya me anu seueur gitu ya janten urang lah silih hampura dan kaca Kan pemidangan teh nya Pak bade niat hiburan. niat hiburan gitu Hiburannya jabe Pak. karena sebenarnya masalah gitu, tapi orang lagi hiburan ya nah gitu jantan orang udah lalu hati bayang nyalakan loba batur orang selamat saya gitu ya mah niatnya niat hiburan gitu ya Pemerintah gitu ngarojongna kumaha tah ka nya kitu pemidangan boka nya pelestarian. Alhamdulillah panjenengan di pemerintahan ngadukung pisan karena ieu seni tangkas domba margi kahiji meningkatkeun ekonomi domba nu sae mah nyentuh kitu jang istilahna meningkat pangosna gitu istilahna mah danten pemerintah teh ngadukung pisan kalihah mah Bapak Presiden oge ngagaduhan jang domba teh gitu istilahna danten di luhur oge ngamban domba mah hayang ngaban aya nama janten katangkasan aya di payun mah KDG banyak. adu domba aya mah sanes janten seni katangkasan domba gitu janten naikeun harkat derajat domba gitu gampang mah Hatur nuhun di simkuring sareng pun Rama mung sakitu wae nu kusim kuring sareng pun Rama di Pedar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari.